nyamur sedangkeun dina nyamur ulah kapanggih da yeuna ulah tujuh nyamur duka di mana nasibna Pandawa duka kumaha ulah ge teu acan uninga marukada di mana nanya ulah laras ngajajah lemes ayeuna buktina negara Amarta deuleu dikerid ujang harta bandana uangnya harta karun rakyat Amarta disiksa digawekeun bari teu dibayar amuing kutubuhan di taluaran paingan mak ucang amuing aji mumpung teh meureun aji mumpung atuh kaayaan Amarta runtang ranting kumaha ngomeanana sumuhun aya soreng canggih mah hese deui tapi parendenek kitu nya cu genteng-genteng ulah potong sanajan begeng oge ulah digotong katenan ulah waduh gua mah tetep nyerak deleg hiji katerangan yang wong becik bakal kaciri wong salah bakal katara ta eta yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana sumuhun yen ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng eta we wa masjid eta we pegangan urang mah barina oge pikiran teh anu kararitu padahal aya nu leuwih alus naon tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat eta akhirat walares sumuhun yen urang sakabeh oge bakal baralik deui bakal marulang deui bakal ngageblek deui nya cung sumuhun ngan kitu oge mun apa jalana mun apa pangbalikan nu matak ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahana pun memuncangan keangan elmuna kan tenan wa eta supaya jalan molongpong jalan ka gedong laras blus ka alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang ta eta wa asal apa koncina we tadi dia penting silaturahim teh cu jeung kiai jeung ajengan jeung para pini sepuh nya jeung papada urang bararea da urang mah geuningan ucu keur diciwitan ku wanci awak keur dialaan ku mangsa wujud keur ditungtut ku umur anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana anu geulis anu kasep ngahiang duka kamana eta abong kena hariring lain nu kuring haleuang tapi kagungan nu maha wening sumuhun haleuang lain nu urang tapi kagungan nu maha wenang saur padede amung laras eta kulan nya cu sioreng lain nu urang wanya segala lain nu urang sagala rupina oge kulan diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan laras malah dina surat Ar-Rahman kumaha wa nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh tu geuning eta jelas wa geuning nya cu sumuhun rek dipalungkir kabeh oge sararujud kana wujud diantarana awas denge ame rasa jeung ribuan sel anu aya dina wujud urang eta teh sifat-sifatna anjeunna sumuhun telepan anu dipiwarang sujud ku anjeunna ieu kana wujud nu matak cing ati-ati taliti takwa takwa teh naon dina takwa teh aya wau waro teh waroi takwa teh apik kedah apik wanya segala rupa malah cekolot baheula mah ujang bakulan ulah dahar keur lapar ulah sare keur tunuh tuh naon hartosna ulah dahar keur lapar teh ujang tingali nu lapar da janji kedawak janji bener si banyo ge tara janji balawak teh atuh puguh kuman wungkul panaleungeun teh nya bakteri nya wa tuh tong boro make jeung nyaah ka batur diri sorangan geus diripika nyaah geus kaluli-luli tah di dieu meureun memeh salat kudu abdas heula teh nya cu eta
Ari abdas teh ngumah beungeut salgana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan ari nu eueuh beungetan mentong nyawa bener antong nanti aya rarayan nya cu sumuhun wa uluh marukana teh kitu cu cing apik di dunya teh ujang lares ama gedekeun anu hade ngan kade aya anu bakal bisa ngahalangan kana pahala amal doh naon teh wa hiji nyaeta ngan ukur ngomongkeun batur ngomongkeun babaturan teh kade teh lares geurehan cegekan sawadan cegekan ta eta teh salah sahiji anu bakal ngahalangan kana pahala amal oh sumuhun dalapat wa kaduana nyaeta goreng hate eta katiluna saeutik ka erana kaopatna ubudunya wa eta naon ubudunya dudunya wungkul tanpa mikiran akhirat oh nya istirahna nya beulah teh kitu teh hirup sabelah teh kitu mun baheula nya ngeyeng ting kana dunya mun baheula mah dajal meuanya tuluy ka ituna tulul amal naon tulul amal hartina teh panjang lamunan ucu loba ngahayal teh ngahayal we pagaweanna teh ya ngalamunne ngahayal dolim meh nu teu eureun ta eta nyajang sumuhun eta dolim wae nu matak prak ayeuna mah aji diri we ti kiwari kotek tak awak ti ayeuna nya sabab urang teh miniatur ti anjeunna laras miniatur malah hiji katerangan merebeja mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna sumuhun sok balik deui we kana kabodohan hirup teu bisa naon-naon diri sasampiran awak sasampayannya daya upayana ge wanya naon apuun urang tenan wa talak masing tilik ulah waka nolak muncan taluk ya benar dina diri urang aya nak kabeh oge gerasa kotek tak mohon wa saya laras wa tetep diri urang teh nyaranekeun diri ka anjeunna kudu karena anjeunna sagarupa ge tekadna ucapna lampahna teh nya cu laras terus nyaranekeun eta buktina geuning Pandawa Pandawa kumaha pan sidik judi teh ceuk nagara teu meunang ceuk agama haram diharamkeun kunaon atuh bakal dipigawe bakal diicip-icip bae atuh ka urang teh hartina eta teh geus teu ridho cicing dina aturan anjeunna doh sumuhun laras wa kadar ayeuna rupa-rupa cenah golongan rupa-rupa paham heueuh eta teh supaya nyararamung ngan dina nyamungna boga rasa ieu aing pangpinterna akhirna jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan doh cukup belengur balaganaya akhirna jadi ka siriku junti teh wa laras wa ai cirina manusia teh dina gawe oh dina gawe kitu wa gawe kumaha lamun gawe na manusia nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh sabar tawakal jeung sajabana ta eta cirina manusia oh ciri manusia mah gaib ucu laras eta ciri manusia teh da aya mah anu aya mah ieu sirahna panona ceulina irungna atina jantungna leungeunna sukuna manusana mah tak kapanggihna yen manusia teh dina gawe oh dina ka nya eta daek nulung kanu butuh teh nya jang oh eta cing mangpaat urang keur kabalarea hoerunas anpauhum linas yen panghadena jelema nu aya gunana keur balarea sumuhun dalapat wa nya jang laras ngan hanya ka kiwari naon wa mang hanya kakeun wa macu mang hanya kakeun kumaha wa teh geus 68 tahun merdeka teh jang laras ngan ieu hate leutik nanyakeun ieu teh heueuh geus merdeka
kumaha cirina dari namanya ieu teh geus merdeka gitu ante nanyakeun ieu mah teh leutik peke jararawa eta mah nah heueuh ieu teh geus merdeka semua duka atuh can karaos nya ya jawab nama ku masing-masing we eta mah can karaos anu nya karek ngaran dibabakeun pinten karaos da ajab jeung ajab tungtung namanya cu wabah jeung musibah we jelema gara sok ayeuna ngalabelut disetrum tuh atuh nogna teu megar kayak di gunung di Tuara temegar bangkong di aralaan kungkang ngalobaan baan nyajang leres orai di aralaan berit riap berit ngabrang manuk di aralaan hileud loba hileud babu nepi kaki eta runtah-runtah di walungan geus di mana we cereng runtah Citarum geura teh nyok ku siling aing ngaliwat jabat ti bau teh kiru runtah wungkul leres geus eueuh laukan wa pae amuing geus teu nyahun uceng aya laguna tapi nya cu kumaha mudah-mudahan kapayuna caleg-caleg urang anu bakal jadi wakil urang ke kapayuna sing bener-bener nyalurkeun aspirasi rakyat nya cu kan tenan mudah-mudahan kapayun mah ulah ayeuna kadenge kuat nepi ka harengheng ku dedengean pajajet ku dedeleuan tukang newak ditewak tukang mariksa dipariksa tukang ngahukum dihukum eueuh tuturkeun eueuh daya pemuntangan geus teu percaya ka partai oge geuning geus raree percaya teh ka figur nu matak artis loba geuning anu jadi pejabat teh heueuh kitu duka teh teuing dek lalajo we aing nepi ka mana lain eta kukuku sikania samertinya kafanta hilang tujuan hilang tujuan diberdai kukuku ibarat tenangan dahar maya hija arewo jadi taman Motong babaredokan bisi gerak ka kamera. Eureun sia Yahudi. Aing ngomong pika nyarieun ke Yahudi. Eureun sia kafir. Aing ngomong lain-lain kafir. Tara salat sia teh. Da memang salat kudu bebeja, oke jeung tara salat. Wah, tong di Bandungan teh udah gitu mah. Eta teh lain dewek
nyaksi kasih nyaksian kasih lain kudu salat atawa dewek nyaksian lain anu harti dewek si lain salat kudu bebeja naon atuh ke jeung tora salat tina pagawean kumaha ari eta teh nemongkeun diri teh tara salat nya katemong tina pagawean gitu ya heueuh bergung lah kumaha katemongna tina pagawean definisina naon cing ai salat tuh heeh syaur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf naon mutanabi dari akang ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul oh mutanabi teh heeh ai 3 huruf naon gitu syaur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf hiji shod lam ta shod na teh sidqul qauli artina bener ucapanana tuh aing ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek laina oh eta teh tara wani ngaluwihan jeung urangan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teu wani motong neuteuk mun pondok teu wani nyambung mun condong teu wani motong pas oh eta tukang salat menyaritana tara nyinggung ke batur leres tuh ari eta lamna teh lainul qalbi artina teh leuleus hatena ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapel tuh malapak gedang ngomong lagi tara pika nyerieun batur cara aita na teh tarkul maasi hartina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun pi na dijauhan komo maksiatna tah sia laku lampah kitu teh sarua jeung nemongkeun maneh tara salat blon katemongna teh tidinya heeh aing sagala rupa oge kudu napak lamun aya nu ngiga teh iga kenangan dah kumaha calana sangkan urang jeung gerak teh akur oh luyu harmonis jadi luyu gitunya heeh benar mun jelema hirup ayeuna nyaeta kudu napak jeung aturan agama mun hayang salamet kitu oge cenah teu hayang pek wae kumaha manehna da urusanana nya kan da urusanana sabab naon di mana si lain getol ibadah Allah moal untung di mana si lain teh ibadah Allah moal rugi nu bakal kena kurugi jeung untung teh si lain urang-urang keneh benar tapi mun gareuleuk wae sia teh ka aing teh moal dituturkeun atuh aing geuleuh cikeneh eta bieu eta kamari bulan puasa minta dihampura sing salorongkong geuningan nah si belegung pada bieu pada dikeploskeun sia teh puasa mah tamat puasa mah ngan nikmatna teh eta we meureun mangih buka pada jengkolak meureun aya puasa dina bulan naon Ramadan bulan Ramadan artina Ramadan teh naon puasana tamat sia mah aya Ramadan teh hari pembakaran nah hari pembakaran kumari aya dibakar teh aya 2 alternatif nah kumaha aya nu ngabakar positif ngabakar negatif ngabakar negatif seperti nu positif ngabakar cai silaing naheur eta teh positif negatif heeh naheur cai meledak nyu kopi ayeuna ngabakar imah nah negatif tak kitu oh jadi kumaha di dunia ieu teh teu leupas tina positif jeung negatif oh jadi kumaha urangna benernya nah munguh nu iman beh dituna nyaeta aya tugas rasul jeung aya tugas iblis ta jelema iman mah nyaeta anu daek diperintah ku duanana dititah ku setan daek naon dipiwarang ku Allah daek ai ku setan dipiwarang ku Allah daek migawena dititah ku setan daek nolakna jadi gawe tuh jadi ibadah gawe na ta
benar kan jadi ibadah leungeun teh sia dipake ngawiwirang batur al islamu mangsalama muslimuna bilisani wa yadi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun ku lisanna jeung ku leungeunna kewajiban wajib sia mah lamun salat di masjid ain kudu dikumbah melihat lain beli sekabina-bina kitu dikumbah da ka masjid mah bersih suku teh tuh aya kenehna zaman kiwari nu kitu nah kabina-bina teuing akang aing milu salat teh dipea urutna naon nya oke jeung haramna tapi teu naon aya urangna cokorna kana lotor mah kan piraku ari ka masjid kudu kotor mah tuh tak kitu euy dibeda-beda paham teh supaya nyambung jadikeun heula dulur geus jadi dulur sok saling bejaan cing ridho di papatahan cing ridho mapatahan eta cirina umat Islam lamun teu kitu rametuk jadi selama eta daek di papagahannya beda-beda paham teh kudu atoh tibatan sarua mah cilaka jo sarua udah cilaka tuh kumaha cilaka na sarua tong jeung tina pamadegan tina pagawean tina ngaran we sarua cilaka cilaka kumaha sa Jawa Barat ngaranna Udin we kabeh sok kumaha kitu papangih di jalan teh hor itu Udin ke mana Din ka itu Din naon si Udin nyunatan si Udin wah na beudalang Udin bener na beudalang Udin sinena teh Udin ulah aja teh Udin kabeh serangan alamat tuh anu didagangkeun oge Udin lalakon lagi da Udin pejah cenah geura sok tak jadi ku beda-beda teh supaya nyambung urang init ke dapur teh pagawean batur teh beda-beda nu katel nu teko nu piring nu gelas pan aya gunana meureun nu senok bener sok da ilmu mah loba di dunya mah cing nyararabung satekah pola saling wasiatan kabeh teu rugi saling hargaan ya Kang bener beda paham alus kumari akang beda aya Persis aya NU aya Muhammadiyah baraya urang ngungkul teh ilmu na cokot hikmahna dicokot hikmahna ulah parasea teh sarua ayeuna sapertina nyieun seeng di ditu jeung di dieu beda pan beda ngan pan aya dina gawena mah sarua jang hasilna jang hejo maksudna bener eta deuleu ulah jeung parasea silih omongkeun tong pamali jangan naonan atuh jangan ilmuna jeung itu jeung ieu ge sok sing wawuh we sing jadi lamun percaya Allah geus nyieun neraka bener sing jadi baraya fashhadu ala anfusikum saksian diri maneh cukup we ku maneh ulah nyaksian we batu ripuh mata kering kan batur kabeuli mobil urang nu panasna batur kabeuli sawah urang nu panasna eta teh hirup teh dipake nyaksian batur we bener Kang burukan deh di Taman Cibaduyut aya nu ngitun serat cikan buka toh di Taman Cibaduyut ka kitu euy hirup nya jadi ku ayana ieu ayeuna hiburan wayang golek teh pek ajang silaturahim leres man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa insyaallahu fi asyarihi fal yasirahimah naon teh jadi saha-saha jelema anu resep jeung micinta kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna dilobakeun rezekina kitu cek aing oge bener kudu sering silaturahim tuh cenah eta tina wayang atuh itang nyiar luang tina wayang cenah wayang haram keun bae da nya nah leg-leg bara-bara wayang gelas oge aya dibaledokeun gitu Quran oge haram naon ke haram lamun dijejak atau lamun dihalung-halungkeun atau diduru aya positif negatif aya positif mah baca eusina pigawe da ieu di dunya teh teu leupas dina positif negatif bersok bener
gunakeun dua nana gunakeun ulahnya beula gitu copot hikmahna we barokahna Kang mode ieu kabel setrum masa sok gunakeun kumaha sakan hurung ulahnya beula setrum mungkul gak bisa ngagerebek bisa teh setrum jadi pae Kang tah sadiakeun di bohlam meuli hurung jadi mampu we datang apa nur cahaya tehnya nur biji kana hate tadi mana geus hurung ulah dipencerong lampu nah kalah beuki silo gunakeun caangna manfaat teh bisa nyeun hate ulah burakem alhamdulillah Gusti di lapang TVRI teh nya sumur urang Ciwaduyut heubeul dewek teu panggih urang Ciwaduyut lami Kang malihan anu ti tebihna anu ti caketna karena rempel di dieu nuhunna wakabul teh ye kalarasan wakabul sumping aduh nya minang-minang teuing nya urang kana TV asa sering Kang heeh tangke mah kahareup euy dina alam cagih mah ngawayangkeun jero kulkas sekali-kali ya hari dibuka teh teas teh beteung nasib Panawa euy aya bejaan hari Panawa mah geus nebus dosa na daek dihukum 12 tahun sumur satahun nyamur mudah-mudahan mulus banglusnya nyas ditur salamat Kang ngan negara Amarta dulu lu dialaan dikerid eusina eta Kang nuwatirna teh leuweung eueuhanan mah tutuwuhanana caringcan kai di taluaran di jarwalan ku Kurawa teh geuning can batu bara mak jeung pokona mah aset-aset negara teh beak meni Panawa mah kari memerese meureun kete euy nya kete upami Tapi hujanan gitu. Halo dong, sila penting Bogor. Ulah kaget, wong bagus. Aduh, kasaha teh? Nyebut wong bagus. Sa. Eta soran lebih aduh. Sahanya euy. Luka teuing atuh da teu wawu jelema nu. Naon Eta dihareup anu nyerowok. Da ulang da tahu. Saha? Mana wapi duit teh? Eta mah. Eta sora nepi ka wapi duit teh sia mah. Aida hareup kuliah bae. Lawang, leret atuh. Mun bejaan gawir gitu. Ruas atuh. Aya naon jang? Kadieu Pak. Wah. Naon jang? Eta dipayun gak anu nyerowok? Nyerowok, wong bagus. Kade sing hati-hati jang. Keur meujeuna bungbang deuleu. Lares ayeuna. Juru talung tik ti pihak Kurawa teh. Kade sia me HP biwir. Kade bisi kacaletot. Biwir sakieu geus kandelna di pihak deui. Lain bibir eta mun urang mah nya ceketu. Lain eta maksudna. Ulah kaget manusia. Saha nun? Saha? Eta sora. Saha? Cita-cita yang jadi MC. Aya nu cocorowokan wa timalan nun. Saha? Cihihi. Naon yang seurik naon? Naon sia teh? Kumaha kadunungan sia kadangungan kunyuk. Karunya dunungan euy. Karunya naon? Pan urang mah sok. Naon? Saha? Udah gitu karakterna. Mun aya mah juragan Bima da sora mah lu. Eta simaan tah mah Kang. Simaan. Bima mana itu?
ku dewek dibawa tunggu pare baheula kumaha da kunci berbudak kumaha teh Kang remaja dewek mah panai ngebah pare ngebah ayam teh syah ayam teh lompat aya ingkah mau juragan Bima mah ngagerem heula nih kumaha cing syah belatong sia meuneuh was aing hayam teh nepi ka ngaceleng atuh ngaceng jauh nepi ka teu ngenok deui nah make teu ngenok da jaluk betok diomongkeun atuh aya jaluk ai juragan Arjuna juragan Bimanyu ngebah hayam teh cing kumaha ieu hayam hayam teh lain lompat anu celengeu celeng ngising ning kalah kaseri hayam teh kalah ngelelaning langsungnya dikitek langsung dicala gitu kan ngelelan eta hayam aduh aya kitu kade Pak kade sing hati-hati jang kade bae biwir ju intel teh loba deui jang ulah ngomong-ngomong ulah kaget sadia uluh pujang nepi ka rangeteng gitu teh sihung pada hamun alaa jak naon pipah nah sia teh pipa keur ngenyot susu da teh kudu dipipahan Gusti ya mirip sareng gambar anu katilu gambar naon yakin ya si Arjuna Gusti urang tewak Gusti cicing ulah dikamahan si goblok jelema teh nu tiluan teh nih kakara kadeuleu wae lain disangka naon ya kurang tuh kucap kicep Gusti kawas da kocan tuh sugan aing kalkum buat teh ka uwa tuh teh pantes jadi kalkum bapak dewek da mah teh ka uwa tuh kalkum kayuk cocok ikyak ayo disangkanya atuh teh lamun bapak buukna panjang naon Kang beungeutna jiga kipas doraka bari da kos ka lain ka iwa teh jelema anu silo silau kumaha anu bogoh anu kitu mah pamali kakolot bener dulu itu anu diiket naon biheung agama Islam nu kitu mah kakak teh naon tina beungeut lain kacirina dina naon mo dan sia bener gitu agama Islam nya heueuh atuh sia teu percaya nah geuning teu mawa onta nah di Arab tuh sakitu-kituna we pananyaona teh dina agama Islam teh heureut teh nyaho Islam teh jemar deuleu luas jemar make jubah leuwih ti satelit deuleu kacamata agama mah dunya kan universal dunya akhirat nya jemar teh ulah lalawora lamun bener si agama Islam cing tarucing aing pangihkeun wah tarucing naon sia teh hubungan tarucing jeung agamanya hubunganana tarucing jeung agama cing ya jauh mun pinter eta beragama kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas
moal abus ya aing mulai nanyakeun teh abusna udah gede carana goblok udah gede gajah mah gajah mah gede kulkas mah leutik aing mah lain nanyakeun abus teu na carana kada moal abus carana goblok kaciri lain gue lain agama nah tuh jawab nu balekeunnya kada moal abus kaciri lain agama kumaha ceuk maneh carana taluk atuh kitu heeh carana membukakeun kulkasna eusina kaluarkeun pan geus kosong heeh tah bus ieu gajah habuskeun tutupkeun deui we nah sia teh belegung kitu kitu kahayang aing teh goblok tong digiringkeun kulkas da sederhana da teu pira atuh geus gajah dina kulkas mah tong digiringkeun keun antep cing sok eta rucing naon oh tong di aing mah saeutik ke naon kumaha carana ngabuskeun kuda kana kulkas nyontek goblok oh bener nyontek goblok bener mikir itu siapa mikir menang batur wae itu siapa menang batur ah udah mata kitu ngeusianana ge atuh da jawabanna memalui ti kitu deui aing kumaha bukakeun kulkasna abuskeun kudana moal abus nah pan aya gajah di jero anjing aing poho aduh Gusti kapikir teu kapikir anjing poho aduh da eta si eta tak goblok teh sia sia nu ngaganggu ka aing teh poho aing aduh teu sangka teuing padahal kieu nya jawabanna mah njok bukakeun kulkasna kaluarkeun gajahna tak kitu asupkeun kuda tutupkeun we aduh ampun naon bedana motor jeung si lain hari aing mah nu sok numpakanana aing motor nu ditumpakanana lain naon aing motor mah Kawasaki hari aing kawas monyet setan kadieu sia kalkum Kaluk. halus goblok teh sok aya di maneh naon tarucing teh cing atuh salsa urang ge nya ti kuring manehnya naon teu naon kebon kalapa nyaho bon kalapa urang balapkeun kuda jeung gajah ka soreang di mana di kebon kalapa sok heula mana tukang lumpat kuda mah belegug di mana-mana ge nya heula kuda nya heula gajah heula kuda heula gajah nah pan kuda mana kulkas kene tadi anjing aing poho deui wae aduh ampun pada diri kadang dengan mama Dayani tiba gerang Gumawar madunung ayah wajib gumawar di pawenangan kumaha ibu neneng hadiani gedang jadi pantrangan kedahnya ibu aja air hati jadi pantrangan ayah kang apa saringi haji nisbat Munate gaduh pamadegan pagi ipi leungit men yang manusaan ayah masyuni mun teu gaduh pamadegan leungiteun kamanusaan leungiteun kamanusaan sangkan kahon tujuan
kaget kunirahan ningali ingkang sampun prata Abimanyu kaget ningali aletan bangsa siluman silemin anu parantos aya di payunanana. Wong bagus kasaha teh nyebut wong bagus teh saha deui atuh lintang ti kadewek didenge teh rasana teh cantik siapa orang nirae ngaran kaula Abimanyu saha Abimanyu lain Arjuna Gusti ini bisa wae genting ngaran bisa wae nyamar ngaran bisa jadi ya Arjuna ya da mirip tetemu aya tanu tukang kalkum sama Gusti pek sora aing teh kumaha teh batak disaga kalkum da ieu ngeunakeun kalkum camani aya kalkum camani mah eta nu tukang beureun anakna kalkum karek bulu hiris kalkang teh teh nyahoeun beureun dewek anak Pak Haji Rosad dapal Pak Haji Rosad teh ngabohong wae teh kade cing hati-hati intel urang Kurawa teh loba balabiri nya kumaha lamun urang disangka Bima Abimanyu kaula dek ka mana sampean anjeun teu perlu apal kana maksud tujuan kaula Ponggawa ngaliwat kaya tempat tina harti geus jadi milik kaula wayahna dipajak sia dibikeun harta kakayaan untuk dibikeun modal iya mantap pajak dimaksa gitu pokoknya ieu daerah kakawasan kaula nya anjang tina ekonominya akibat ekonomi apung-apungan lapangan kerja meureun sempit pangabutuh gede gitu neangan untung tina enteng daripada bertedahar teh pasrahkeun harta kakayaan nu dibawa Raja Ponggawa kula lamun anjeun butuh ku harta kakayaan nu dibawa ku kaula sok semplakeun heula tak katuhu apa kenca pegatkeun buuk salamar kaluar getih satetes amekan sadami kaluar nyawa tina raga wani marangak wae satria ora wani dening ngapa kulanang kitu resepna juragan Abimanyu teh tenang andalemi ora ulang ayo ora wani dening ngopo kulanang maneh lanang jadi sami-sami pada lenang ayeuna mangsa bakal dicabut umur dia nyawa dipetik-petik ku kaula ajak kaken bacot nyata wayahna bejaan dulur-dulur mangga Gusti kapung wakul boleh mangga siap komandan kadejang deuleu itu ringuy dina rungkun deuleu ujang walah eta ringun wayahna bapak nyumput tong pipireun kana urusan politik itu nyumput kolot mah kitu kada cing hati-hati jang bapak kada bisa anu muncit sawios atugan ku abdi urang asupan hayu nu kieu mah doh mundur loba musuh tepot kare bisa anu ngabongohan teu tega abdi nyingkah bisa anu ngabongohan kade ulah kade teh hati-hati deui ulah euy abdi bade ngabantul heula katapea jang naon teh moho awas hati-hati maju
Kaula mana Arjuna lain kaula teh putrana Arjuna penengah Pandawa di mana bapak mana anjeun ulah mamawa kainya sok buktikeun aya nyaho lamun dek ngabegal maka kaula benar ya maju Bacik bacik ketiti wong arep kenal wong bener pasti ketemu
Gatot Kaca. Dina Mega Dutamana ningali kajadian Abimanyu nuju di Kapung Wakul Buaya Mangap. Lajeng Nyi Roro sama cilaka. Wah, cilaka Den, merukan Banyu. Aduh. Gugah Den. Aduh. Geuning Kakang Gatot nuhun kan. Sembah kapihatur nuji. Aya kejadian naon Anak? Wah, cing. Kuningakeun aya bega. Bega laras. Nanging anak ditaliti. Yakin ieu teh usung esangna urang-urang Kurawa anu meunang gaji wah pikeun milarian Pandawa pikeun nalungtik daetan naroskeun Kangjeng Rama Pandawa sadaya aya saditu Astra Jingadawala hari